Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut ya teman-teman dengan membaca doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, bahasa Sunda kali ini kita akan mempelajari menyelamatkan makhluk. Kita simak baik-baik ya teman-teman. Tujuan pembelajarannya ayat 3 anu kahiji perilaku peduli terhadap penyelamatan makhluk melalui teks narasi, anu kadua teks narasi tentang penyelamatan makhluk, anu katilu cerita pondok tentang penyelamatan makhluk dengan bahasa Sunda. Pertama, miwanoh Taman Nasional nu aya di Indonesia. Pikeun ngajaga kalastarian alam, utamana nang tayungan sasatawan jeung tutuwuhan langka tina kalastarianana, pamarentah nyieun cagar alam. Sasatawan atawa tutuwuhan anu aya di dinya teu meunang diboro atawa diganggu. Sakabehna dihaja sangkan hirup secara alami. Nah, teman-teman, untuk menjaga kelestarian alam terutama melindungi hewan dan tumbuhan langka dari kepunahannya, pemerintah membuat cagar alam. Hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana tidak dapat diburu atau diganggu. Mereka dibiarkan hidup secara alami. Nah, ini juga merupakan salah satu perilaku peduli kita terhadap makhluk ya, khususnya hewan dan tumbuhan yang langka. Nah, teman-teman, di Indonesia terdapat taman nasional. Nah, di Indonesia itu terdapat 189 cagar alam yang meliputi 184 cagar alam darat dan 5 cagar alam laut. Semuanya di bawah perlindungan hukum Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Nih teman-teman, nama taman nasional yang ada di Indonesia bisa dilihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya mika weruh karangan narasi. Karangan narasi nyaeta karangan dina wangun basa lancaran anu nyaritakeun hiji kajadian. Ciri utamana ayana runtuyan kajadian nyata sakur anu dipilampah atawa kealaman ku tokoh, palaku atawa subjek sejenna. Kajadianana mangrupa kajadian nyata, misalkan biografi, carita lalampah jeung sejenna. Oke. Karangan narasi adalah karangan dalam bentuk prosa yang menceritakan suatu kejadian. Ciri utama dari karangan ini yaitu adanya rangkaian peristiwa nyata semua yang dikerjakan atau dialami oleh tokoh, pelaku, atau subjek lainnya. Nah, kejadiannya merupakan kejadian nyata, misalnya biografi, cerita petualang, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh teks narasi sebelumnya. Ini bahasa yang digunakan untuk bahasa cerita hewan ya teman-teman. Yuk disimak ya. Judulnya Satria. Aya maung keur cicing bae handapen tangkal kiara, geus teu bisa walakaya tina kakolotan jeung geuring ripuh deui. Urang penting gawena ngan humaregung, kahujanan, kapanasan, teu bisa ingkah atuh da sumawonna kaduga pindah, geus teu kuaten usik-usik acan, siga sahoseun teh estu lain bobohongan.
Nah, jadi ada harimau sedang berdiam saja di bawah pohon kiara, sudah tidak berdaya akibat dari umurnya sudah tua dan sakit parah. Siang malam kerjanya hanya meraung-raung kesakitan, kehujanan, kepanasan, sudah tidak bisa beranjak, tidak bisa memindahkan diri, sudah tidak bisa menggerakkan badannya, sepertinya sekarat bukan bohong-bohongan. Tadi nama sato-sato sejen teh menigigi sarieun. Eueuh nu wani deket-deket acan ngadenge gaur maung teh, tapi barang geus kanyahoan mah nyen eta maung teh keur sakarat. Rob bae pada ngaronom, ditarempo malahan maung teh pada nalokkeran sagala. Oh, ini kutan cucu ngingna nusok nekur batur aing teh, cik pek aing udag dulu, omong pecang. Ditompokeun kana ceuli maung bari ditajong. Ayo sia, ari wani mah urang jogol jeung aing, montong make pepeuleyan. Cek munding. Bari jengguk bae digadil ku tandukna, atuh goak bae maung teh ngagorowok da nyeri kabina-bina digadil ku munding. Rupa-rupa tingkahna sasatoan teh, pada hayang mulangkeun ka nyeri. Hayang nembongkeun ka cecep ka musuhna nu geus teu daya teu upaya. Ngan sakadang kuda anu ngahuleng bae teh teu lemek teu nyarek gawena ngan gogodek bae ti kaanggangan. Naha sakadang kuda ngan dikir bae mun jeplak bae ka dinya sirah. Na teu diinget bareton anak sampean dikakeureup ku ieu mangkeluk nu jahatna kabina-bina, cek becang. Kuda melengos bari cuma limba. Kadok Dora wani oge kanu geus taya dayana. Muga aing mah jeung saturunan ulah dipaparin tekad hayangna nganiaya kanu lian. Sumaweuna kanu geus teu daya teu upaya geusan ngelawan mah. Ngadenge omongan kuda kitu sasatoan nu aya di dinya tingke lemes arareun dipikir mah bener oge sagala omongan kuda teh. Nah, mula-mula binatang ada yang lain merasa takut, tidak ada yang berani untuk mendekat. Mendengar auman harimau, tetapi setelah ketahuan kalau harimau itu sedang sekarat, maka dikerumuninya, dilihatnya malahan harimau itu ditendangnya. Oh, ini makhluknya yang suka memangsa teman saya itu. Ayo, kejarlah saya, kata Kancil sambil berteriak di telinga harimau. Ayo, kalau berani berkelahi dengan saya, jangan pura-pura kesakitan gitu, kata kerbau. Terus diseruduk dengan tanduknya. Harimau itu langsung berteriak sebab merasa kesakitan diseruduk oleh kerbau. Macam-macam kelakuan hewan itu semua ingin balas dendam, ingin memperlihatkan betapa benci pada musuhnya yang sudah tidak berdaya. Mengapa sang kuda hanya berdikir saja, injaklah kepalanya. Apakah kamu tidak ingat kalau anakmu dimangsa oleh makhluk yang jahat ini? Kata Kancil. Kuda pergi sambil merasa iba. Tidak ada gunanya berani pada makhluk yang sudah tidak berdaya. Mudah-mudahan saya dan keturunanku tidak diberi rasa balas dendam kepada yang lain, apalagi pada makhluk yang sudah tidak bisa melawan. Mendengar ucapan kuda begitu, semua binatang yang ada di situ merasa malu. Kalau dipikir-pikir, betul juga kata-kata kuda itu. Teman-teman, selanjutnya kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 13 ya. Dijawab di buku tulis ya teman-teman. Nomor 1, naon anu disebut satria? Satria nyaeta gagah alur kehidupan nu tentram, merdeka, bagja jeung sampurna. Nomor 2, naha eta dongeng teh bet di judulan satria? Sabab salah sahiji sato nyaeta sakadang kuda teu boga sifat malas dendam, kanulian melainkan boga sifat pahlawan nyaeta satria. Nomor 3, kumaha kaayaan eta maung? Maung
Eta keur cicing bae kahandapeun tangkal kiara teu bisa walakaya. Keempat, naha eta maung teh bet humaregung bae. Sabab tina kakolotan jeung gering ripuh deui. Nomor 5, kunaon sasatoan anu aya di dinya mimitina bet ngarasa sieun. Karena nganenge gaur maung teh. Nomor 6, naon anu dilakukeun ku peucang. Peucang ngomong ditampokeun kana ceulim maung bari ditajong. Nomor 7, naon anu dilakukeun ku munding. Munding ngagorowo ka maung bari jekuk bae digadil ku tandukna. Nomor 8, ari urang menang teu henteu males dendam ka batur. Pasti jawabnya henteu ya teman-teman. Nomor 9, kunaon ari sakadang kuda bet cicing wae. Sakadang kuda cuma limba jeung gawena ngan gogodek bae ti kaanggangan. Nomor 10, naon anu diomongkeun ku kuda kasatoan anu aya di dinya. Kadonggora wani oge ka geus taya dayana mugi aing mah jeung saturunana ulah dipaparin tekad hayang nganiaya kanulian. Sumaweuna kanu geus teu daya upaya geusan ngawalawan mah. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar bercerita dengan gambar ya. Nah, teman-teman bisa dibuka halaman 14 ya. Nah, gambar pertama di sini ada Agus melihat burung yang jatuh dari pohon. Nah, waktu balik sekolah Agus ningali sayang manuk labuh ka taneuh. Gambar kedua sampai seterusnya teman-teman bisa diisi di buku paketnya masing-masing ya, menggunakan bahasa Sunda. Bisa menggunakan kamus atau Google Translate ya untuk membantu mengerjakannya. Ini ada gambar kedua, anak-anak manuk teh oleh Agus terus diapakan. Ini bisa dilanjutkan ya teman-teman. Gambar ketiga, anak-anak burung oleh Agus dibawa balik kemana. Nah, selanjutnya gambar keempat, sesampainya di rumah terus anak-anak burung diapakan oleh Agus. Gambar kelima, setiap hari anak-anak burung oleh Agus diberi apa? Nah, bisa dilihat teman-teman. Gambar terakhir, seberapa hari dari sana anak-anak burung sudah bisa terbang kembali. Lalu sama Agus diapakan? Boleh diisi ya sayang menggunakan bahasa Sunda. Nah, alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Mari bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana.